PGSP Production Pandawa M Thailand. Nu dipiharap mu mesalira kakang. Masih orang dianaliki kalimu jadi panuyun karena kaheman samira. Janji dua siling mika asih mika heman daya natrat sumiran ya angan berjaduaan daya natrat sumiran ya angan berjaduaan mungkin ulah ring lekasan sapananya tindakan berat angin kami angan asik orang tidak terlinding kalimun jadi panuyun karena keheman janji duaan silih mika asih mika heman daya natrat sumiran ya
angan berkeduaan. Khianatan pilihan, ya angan berjaduaan. Mungkin ya ulah ring lepasan, kapan saja tidak kenal.
Karena kawi enggal napam sebagai SP gendang hiji kawi kali pas ini karya cipta Bang Ujang Tea sareng Pak Player Pen. Aransemen PGSP Official keren. Waktu harita betapa gigi manehna di tempat anu biasa urang teh coba datang urang ngadakeun isi hati ka manehna ngan hiji angker salira panutan nu dipicinta. Anjeun ulah jalir janji kade ulah boga deui kudu tinggalna kana janji katiaresna barengan ulah udar kana janji kana salih pasti kacai janji salawi kagusti merah diri. Allah kena DJ boy waktu harita betapa gigi manehna di tempat anu biasa urang teh coba datang kuring ngadakeun isi hati ka manehna ngan hiji angker salira panutan nu dipicinta. Anjeun ulah jalir janji kade ulah boga deui kudu tinggalna kana janji katiaresna barengan ulah udar kana janji kana salih pasti kacai janji salawi kagusti merah diri. Hatur nuhun. Hai, ada satu tembang baru lagi karya PGSP Dusta, karya cipta Wika PGSP, musik aransemen Player Pen PGSP Official bersama Bang Indra tentunya. Kau yang dulu memuja ingin berubah hina, kau yang dulu setia ingin berubah dusta. Dulu kau berjanji takkan berdua, tapi kau sendiri yang memaksa. Dulu kau yang ingin meminta, tapi kau sendiri yang menjauh.
padaku, dan kau kini menghilang untuk selamanya. Dan kini merana, tak bisa berkata-kata, yang ada hanyalah tetesan air mata, air mata, air mata. Saat dirimu katakan putus denganku, kau pergi menjauh, tak kembali padaku, dan kau kini menghilang untuk selamanya. Dan kini merana, tak bisa berkata-kata, yang ada hanyalah tetesan air mata, air mata, air mata. Rasa kecewa tak pernah sirna, walau di mangsa usia terbayang-bayang yang ada. Aku harus bersabar, mungkin ini takdirku ditinggal orang yang disayang. Kini harus bersabar, mungkin ini takdirku ditinggal orang yang disayang. Rasa kecewa tak pernah sirna, walau di mangsa usia terbayang-bayang yang ada. Aku harus bersabar, mungkin ini takdirku ditinggal orang yang disayang. Kini harus bersabar, mungkin ini takdirku ditinggalkan orang yang disayang. Ini takdirku. Hapunten, Ma. Karya Bang Indra PGSP. Musik kali aransemen Pak Player Bands PGSP Official. Ngaturkan Wiroji Madangkeun. Gening hidupmu ukur kahayang suasana babarengan Mario jangan tapi tos takdir nu ditentukeun orang kudu
tak bisa jangan jenang. Hapunten tetiasa mulang tarima dilahirkeun ka dunya nganyeun dosa. Mugi Allah ngahapunten kana dosana manupos dicanda kuno kawasa. Abdi ayeuna ngan pupun langsang. Mang, hapunten abdi nu teu acan tiasa mulang tarima ka Mang. Kurang laraan yen dosa ka Mang salam jumeneng kiwari matos teu aya nu karaos batin nyeri tur hanjeluh nu langsang teu aya papadana teu aya batur mangmaha. Hapunten Mang. Kening hirup mah ukur kakaya selawasa babarengan ngayung jangan tapi tos takdir nu ditamtukeun urang kudu papisah jeung anjeunna. Abdi hapunten teu tiasa mulang tarima dilahirkeun ka dunya nganyeun dosa. Mugi Allah ngahapunten kana dosana manutos dicanda bunuh kawasa. Abdi ayeuna ngan ukur langsang. Abdi hapunten teu tiasa ulang tarima dilahirkeun ka dunya nganyeun dosa. Mugi Allah ngahapunten kana dosana manutos dicanda bunuh kawasa. Abdi ayeuna ngan ukur langsang.
terpercaya. Cerita nu penting ku urang di gua sing hori ceritaan panuntungan. Kebayang ini hancur imut penuh kasih sanajan menuju nandangan bukan nyeri, tapi anjen tetap sabar. Di canda penuh kawasan senjaya upaya anjeun angkat salaminya ninggalkeun alam dunia. Teu aya nu dibawa harta jeung tahta ngan saukur tanda di alam dunia. Innalillahi mugi anjeun jadi